صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. Mungkinkah diri ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi, juga dicintai. Juga mustahil bagiku menggapai ridha ilahi tanpa syafaat Nabi, Nabi panutan kami, ya Sayyidi, ya Tabibi, ya Habibi. النبي يا حاضرين يعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه. النبي من حضر للنبي خير البشر ما دنا له القمر والغزال سلم عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأتباعه رضوان الله تعالى عنهم أجمعين كلهم شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Summa ila hadarati abina Adam wa ummina Hawa. Summa ila hadarati malaikatil muqarrabin wal karrubin khususun sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali. Summa sibtainil Hasan al Husain. Summa sittatil kamalati Talhata wa Zubair wa Abdurrahman wa Sa'd wa Sa'id wa Abu Ubaidah radhiyallahu anhum ajma'ina kulluhum syai'u lillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadarati sayyidina Syekh Abil Hasan As-Sadili wa sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilan qaddas Allahu sirrahuma syai'u lillahi lahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teuing duku teuing pare Abah Haji di pelakna di barasehan Mah Haji. Teuing tunduh ieu nu hadir teuing sare suarana areueuhan. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah jereme buah kesemek rame ngan jiga nu ngararambak. A'udzu billah bismillah walhamdulillah. Usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Qala ta'ala aidan qad aflaha ma tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala ta'ala aidan ara'aita alladzi yukazzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil
Wa qala ta'ala aidan aqimis sholata li dzikri. Wa qala an-nabi Muhammadin as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ja amin. Ini alabatan odol kudu dipencet bae. Odol lamun teu dipencet mal morojol. Teu beda jeung euceuk. Ngek bekarak amin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni min corona. Allahumma ajirni min ta'un. Allahumma ajirni min dukhan. Allahumma ajirni min fitnatid dajjal. Allahumma ajirni min bala'id dunya wal akhirah. Nu terakhir Allahumma ajirni min bang emok. Allahumma ajirni ya Allah jauhkeun kami min bang emok tina bang bang kelil. Amin ya Allah ya Rabbah. Hadratal Mukarram anu kujisim pribados dipika hormat. Sahibul Auqat pengatur waktu penata acara. Garis dengdek MC. Garisnya ngigir protokol. Anu alhamdulillah parantos ngatur ieu acara tikawit insyaallah dugikeun ka akhir. Urang doakeun pangarsa pengatur waktu penata acara mugia sing ditambih kabarokahanana ku Allah Subhanahu wa taala. Teka gantun anu kujisim pribados dipika hormat kepada Ketua DKM Kang Haji Iyep beserta staf jajaranana. Teka gantun ka Kiai Haji Ahmad Mausul pimpinan Madrasah Raudhatul Ihsan. Tega gantun ka Kiai Ujang pimpinan Pondok Pesantren Al Mukarramah. Tega gantun ka Kabag Tapem Kabupaten Kuningan. Tega gantun ka Bapak Camat Cidahu atanapi anu mewakili. Tega gantun ka Kepala Desa Nanggela beserta staf jajaranana. Oke tega kantun ka para panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammadin. Urang doakeun para panitia mudah-mudahan sing ditambih kabarokahanana ku Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para ajengan, para asatiz wal asatizah, para hujaz wal hujazah. Anu sami hadir anu kujisim pribados dipika hormat tur mudah-mudahan urang doakeun para kiai, para ajengan, para ustad mugia sing dipanjangkeun yuswana, sing dijembarkeun milik rizkina, sing disehatkeun jasmani serta rohanina, sing ditarambihan istrina. Amin atuh. Eta si Ocong geus nyalangap endog amin make teu jadi. Satuju ece lamun para ustad nambah istri. Barina ge lain salaki oco iyo. Lah cenah Fikri eta mah nomor 80. Masalahna sanajan suami abdi sanes kiai sanes ustad oge kapanan ai ustad mah imam. Haju salaki abdi jadi makmumna paur
Paur pan di mana ge ai makmum mah turut tumut kanu jadi imam. Paur imam ruku salaki milu ruku, imam sujud salaki milu paur imam na nyandung salaki milu nyandung. Dan nurut ka imam. Mantak eta mah nomor 80 lah pikri nu penting mah urang doakeun para kiai para ulama mugi sing diistiqomahkeun ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahan baik sipil maupun militer, baik TNI maupun Polri. Bapak kepala desa beserta staf jajarannya, BPD-na, LPM-na, Linmas-na. Bapak RT, Bapak RW, Ibu RT, Ibu RW, Bapak Kadus, Ibu Kadus, Bapak Amil, Ibu Amil. Sebab ai sebutan ibu mapan kumaha salah. Mun salaki jadi RT dipanggil Bu. Mun salaki jadi RW dipanggil Bu. Mun salaki jadi tukang ngurut dipanggil Bu. Kabayang aya ibu-ibu burut. Urang doakeun aparatur pemerintah urang sadaya dari atasan sampai bawahan, mudah-mudahan sing dipasihan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Pan cenah pikri kunaon pamarentah ayeuna kudu didoakeun supaya dipaparinan kasabaran sabab ayeuna mah pentingna ekstra sebab lolobana mah pan pamarentah ayeuna mah diomong kurang bener jo atuh pagian eueuh eta mah nu ngabenerkeun lagi eueuh jangan sok ngomongkeun manehna. RT diaromongkeun, RW diaromongkeun, palurah digosipkeun, betul? Pedah-pedah teu kabagian bans. Tuh geuning ngagorowo. Ayeuna mah punten Abah Haji ulah boroning nu teu kabagian, nu kabagian bansos ge ngomongkeun. Ditanya ku abi ayo cok kunaon ngomongkeun RT keneh bae, pan eueuh kabagian bansosna. Ih, cenah pikri lain kuna naon abdi mah kabagianna nama ngan coba bayangkeun ai si RT kos nu teu gablek otak masyaallah eta masyarakat kuat wani ka RT model kitu ai pokna teh cenah asa teu gablek otak culangung eta lamun abdi nu jadi RT napa dicoret ku abdi nu kitu mah ai kitu kunaon aja atuh eta pan si RT geus puguh terangan bahwa abdi putra 18. Mari-mari di pasihan bansos beas 8 liter atuh ku 18 orang boro-boro sabulaneun 3 dinten gese. Sakitu numeun komo deui nu teu meun. Nu mantak Pak RT jeung Pak RW ayeuna mah nu jara dikorban. RT teh nyahona naon, RW teh nyahona naon, da bantuanana ge ti pusat bener. Der ka aromongkeun beres ja betul entak mudah-mudahan sing dipaparinan kasobaran ku Allah Subhanahu wa taala pamimpinna sing dipaparinan kasobaran rakyatna sing dipaparinan kasadaran amin ya Allah ya Rabbal jalamun sadar mah moal baheula keur memeh aya corona pan teu aya bansos copid aya bener teu gogorowokan urang minta bansos copid tapi dauh dahar mah alhamdulillah dauh tuang mah aya dauh anak jajan aya dauh caroge hoyong tuang aya atuh kunaon aya nu kuat kakalabakan nu teu meunang bansos teh asa teu manggih dah mantak sing sadar benar unu nama nu ununa nu lang ngomong ne we ni ara ngomong nama ngomong malu le diomongkeun jeung bansos teu kabagian kabeh gitu pan pagawean eueuh ngaji bari ngomongkeun RT hadiran bari ngomongkeun RW leres nu mantak mudah-mudahan masyarakatna sing dipaparinan kasadaran da ai sadar mah moal ngomongkeun RT moal
Ieu mah corona leungit hanteu kalah dosa we nambahan kuloba ngomongkeun bat. Entah kembalikeun sadayana ka Gusti Allah insya tegakantun anu kujizim pribados dipika hormat para jamaah sadayana bapak-bapak ibu-ibu pemuda sinarang pamudi tegakantun kamurang kali oge santriawan santriawati anu kujizim pribados dipika hormat tur mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge tegakantun anu kujizim pribados dipika hormat keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Kuningan, Kecamatan Cidahu, Kampung Nanggela, anu mudah-mudahan sadayana sing ditambih kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama puja sinarang puji syukur kagungan Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan mangrupi-rupi kanikmatan ka urang sadaya ti kawit nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Nikmat iman diurusna ku ilmu tauhid, nikmat Islam diurusna ku ilmu fikih, nikmat ihsan diurusna ku ilmu tasawuf. Ngan lamun endek make kana ilmu tasawuf teu meunang sapotong-sapotong kudu tuntas. Sabab lamun make ilmu tasawuf sapotong kadituna lain tasawuf, tasanggup. Benar. Nu mantek teu meunang sapotong-sapotong. Mudah-mudahan urang ngadua ka Gusti Allah ieu kanikmatan iman Islam ihsan sehat jasmani serta rohani sing ditetapkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat sinarang salam urang sami panjatkeun ka baginda alam nyatana baginda Nabi besar Muhammadin. Anu mudah-mudahan syafaatul uzma na ngocor ka urang salaku ummatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin jamaah muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ayeuna mah urang tiasa kemperiung bongkok ngaronyok dina tempat anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian tahun urang melewati masa-masa ujian ti Allah Subhanahu wa taala nu disebatkeun copid dea. Bener cok? Copid. Hah? Pan ieu mah sungut Sunda. Pan aya orang Sunda mah tulisan anak itu dibacana gekit. Mantak lamun manggih tulisan dina kekeset ge pan dibacana welcome. Tingali atuh catetanana tulisanana lamun ku abdi aya whiteboard jadi ku abdi dicatet ditulis copid 19. Apa artinya copid? Pan ieu teh cokolot baheula mah alam. Ai alam teh alamat. Pek dikaji ku urang. Alamat pihadeun apa alamat pigorengeun? Ternyata kan tidak ada sebanyaknya penyakit-penyakitna hungkul, tapi aya hikmahna di balik musibah. Nu mantak dikaji ku urang. Apal ece artina copid apal? Tedantos hampir 3 tahun gitu apaleun. Ai kitu naon cenah pikri copid. C-nya cuci tangan, O-nya olahraga, V-nya vitamin, I-nya ikhtiar, D-nya doa. 19 na jumlah rakaat salat urang sapoe sapeuting anu ditambahan salat sunnah 2 rakaat. Enggak betul be. Nya mah betul. Tingali atuh cena cuci tangan. Kenapa dianjurkan cuci tangan oleh pemerintah? Pemerintah teh hanya sebatas penyambung lidah, penyambung perintah. Ti saha cenah pikri dasarna eta parentah ti Allah. Qad aflaha maka bakal untung, qad aflaha maka bakal senang, qad aflaha maka bakal sukses dunia jeung akhirat. Selamat lahir jeung batin. Salamat dunia jeung akhirat. Mata zakka jelema anu rajin bebersih. Ai cuci tangan bebersih sanes. Salah pemerintah nganjurkeun urang cuci tangan. Atuh naon hesena cuci tangan sing rajin. Ieu mah titah nerapkeun protokol kesehatan kalah ngaromongkeun barabe. Ih, pan merenjang urang-urang ken. Benar. Ayo urang mah peda-peda aku pemerintah dianjurkeunana rajin cuci tangan. Tangan benu dicuci.
Mandak di zaman corona loba jelema nu belang. Ai leungeun bodas ai kaluhurna gonok. Nu mantak tingali atuh syariat Islam. Dalam syariat Islam paling sederhana cara bebersih umat Islam dengan cara wudu. Nu mantak sing rajin ku wudu mah panangan anu dicuci tidak sampai pergelangan tangan, sampai kena siku. Betul? Ceuli nu tara dicabak ku batur ku wudu mah dicuci. Leres cek? Liang irung. Cek? Kadea tingali liang irung. Liang irung anu tara dicolok ku batur ku wudu mah dicuci. Betul? Wajah yang tidak pernah disentuh oleh orang lain ku wudu mah diwasuh. Nu mantak yakin umat Islam mah bakal salamat tina corona. Teu mah ku amin cek wudu. Kajen teuing cek amin-amin nanti isuk tepi ka peuting. Bahkan tepi ka ngabudah. Atuh moal bersih sabab nu dicacahkeun wud. Mantak sing rajin wud. Insya C-nya cuci ta. Ayo naon cenah Fikri? Olahraga. Qawiyul jismi orang Islam mah kudu sehat. Qawiyul jismi orang Islam mah kudu nu mantak sing rajin olahraga. Ngan kahade olahraga jangan sampai meninggalkan masjid. Olahraga jangan sampai meninggalkan kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai olahraga ninggalkan sol. Iya mah kadang-kadang di masjid tahrim kene, di masjid salat subuh kene. Nih mah geus ngalabring sisi jalan, marake lejing, rek jaroging. Barari sisi jalan bari ajret-ajretan. Begitu bubar teh si Abah di masjid salat subuh ningali ti kajauhan, naon itunya? Itu naon apa? Barang di dokotan, horeng emas ya. Mohon abah nuju olahraga. Cek si Abah padang saing buras basi. Kabayang nini make legging percis jeung buras basi. Ping-ping geus paburisat, bitis geus singgarayot, kadang-kadang mun dicabak leueur. Gila aing mangadengen age. Masa mangga olahraga masing rajin ngan jangan sampai meninggalkan kewajib. Lari pagi memang perlu tapi jangan buru-buru. Sembahyang dulu. Lari pagi jalan menjadi ramai lari pagi. Sedangkan masjid sepi. Atuh pantes masjid rehe jaramena di alun-alun. Atuh pantes masjid rehe jaramena di sisi jararog jogging joget. Penting olahraga tapi jangan sampai meninggalkan kawajib. Olahraga. Naon Fikri? Vitamin, asupan makanan yang bergizi dan yang terpenting halal. Makan harus teratur. Da urang teh meureun beragama, agama teh disebutna aturan. Nu mantak lamun hayang salamat kudu nurut kana aturan. Tingali syariat agama. Diatur segala endah, barang tuang oge diatur. Pan urang mah tidak teratur, barang emam oge bener. Isuk jam 7 uduk sapiring. Uduk seepon milari lontong sayur. Lontong sayur seepon ngantosan tukang bubur. Jam 7 tah. Saking kudu-kuduna keusian. Jam 8 nyari lok. Da kebenaran aya tukang cilok liwat hareupeun imah. Jam 9 nyaromai. Jam 10 nyareblak, jam 11 ngararujak, beres sholat lohor makan siang, jam 1 ngebaso, jam 2 ngami ayam, jam 3 nyararoto, beres sholat asar makan sore, jam setengah 10 peuting ngawadang. Atuh pantas urang mah teu eureun-eureun gering, nu mantak pantas cek Kangjeng Rasul tina hadisna sumu tasihu.
Berpuasalah kamu sekalian agar kamu menjadi kunaon cenah pikri ku puasa bisa ngadatangkeun kesehatan karena dengan puasa pola makan akan teratur. Mam urang janari pan kaasupan deui teh beres salat mag bedug mag betul. Oh cenah pikri teu percaya tanyakeun ke ahli kesehatan. Taroskeun ke ahli kedokteran. Kenapa orang yang mau menjalankan operasi kudu dititah ulah emam? Kudu dipiwarang puasa. Jangan makan dulu cenah sehari semalam. Jangan minum dulu sehari semalam. Ternyata yakin ahli kesehatan jeung ahli kedokteran bahwa ku puasa bisa ngadatangkeun kasehatan. Insya vitamin tak. Ari ina naon pikri? Ikhtiar. Mana pikri contohna ikhtiar? Dianjurkan ku pemerintah titah make masker itu namanya ikhtiar. Naon hesena eueuh make masker. Lah cenah pikri sagala nita kabatur ai manehna teu make. Pan abdi mah keur ngabaceo eueuh. Kamari ge maksakeun cek abdi mah rada daerah kota yeuh. Mentak maksakeun ceramah nganggo masker. Atuh nyorodot teh kana beuh. Da urangna cacalangapang. Itu teh anjuran ti pamarentah. Itu namanya ikhtiar untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Pakai masker. Jaga jarak namanya ikhtiar. Loh cenah pikir ieu urang teu jaga jarak. Jaga jarak. Eueuh jeung abdi jaga jarak. Benar? Da abdi mah rumasa pendatang ti Bogor. Jangan terlalu dekat karena ibu tidak tahu riwayat penyakit saya apa. Benar? Ieu cenah pikir jeung tatangga uing kumaha? Kudu jaga jarak ulah. Teu kudu jeung tatangga mah da geus nyaho ieu riwayat penyakitna atuh paling ge rorombeheun. Apa urusannya rorombeheun jeung jaga jarak? Jaga jarak itu dianjurkan oleh orang untuk orang yang tidak dikenal, terutama pendat. Gitu. Itu namanya ikhtiar. Titah rajin cuci tangan. Ku pamarentah itu namanya ikhtiar. Jangan berkerumun itu namanya ikhtiar. Ikhtiar. PPKM itu namanya ikhtiar. Ngan KHD ikhtiar ulah ngan saukur ikhtiar. Sabab dina kata copid dekna huruf anu terakhir adalah doa. Kunaon cenah pikri ikhtiar direndengkeun jeung doa? Sabab perjuangan tanpa doa sombong, doa tanpa perjuangan omong kok. Berjuang. Hayu atuh ce. Bapak pan aya backing vokalan eta teh. Wah Haji Roma Irama ge, Kiai Roma Irama ge pan aya backing vokalan. Siap? Siap. Berjuang. Atuh mahnya berjuang malehoy. Ieu lamun perang jeung Walanda teh mah kabedil manten. Berjuang. Berjuang. Sing sumanget atuh siap. Berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Abah pan eta nu nyieun mahal. Jak Kiai Roma Irama ge lamun nyanyi nah henteu kitu jiga na moal laku. Coba lamun Kiai Roma Irama nyanyi lempeng bae. Berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Atuh moal kenaon? Boro-boro nyanyi ngaji bae ge baca Al-Qur'an teu make seni mah moal laku. Bener? Contoh anak urang atau masalah ngaji mah bari zaeun anak urang oge ngan pedah can nganggo
Nu mantak bacaan anak Bismillahirrahmanirrahim. Moal wakalaku di nu rajaban, moal wakalaku di nu muludan, moal wakalaku. Nu laku nu kumaha sapertos guru urang tadi nu tos nganggo seni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ceu mah lain tembalan Allah. Kalah. Pedah-pedah maca surat eta meureun ayat panghareupna nu pangpendekna atuh pan aya ayat kadua. Dengekeun bae heula ulah maka diseurikeun. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Tuh, pan eta ternyata nyunyin mahal ieu. Eta. Nu mantaku seni, hidup dengan ilmu akan berkah, hidup dengan pengetahuan akan terarah, hidup dengan seni akan indah. Adzan coba lamun teu make seni, cok. Menyalabatan jelema maca koran, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba lamun pakai seni. Allahu akbar, Allahu akbar. Genah, cok. Raoseun. Atuh maknya we disebut teu geunaheun uing manggeus ngaheujeun hayang kana ge ngeunaheun. Maknya disebut teu geunaheun. Seni, betul? Sok berjuang. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Barengan ku ngadoa cek Allah ud'uni astajib lakum. Gramarenta ka kami cek Allah ku ngadoa yakin bakal diijabah. Nu mantak ulah dieureunnan ngado. Kapungkur urang sateu acan aya corona beres salat sok maca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah ya Rob jauhkeun kami tina seuneu narak. Sok dibaca 11 kan. 11 kali lin cek. Hah? 11 apa 7? Hah? 7 nu ngedul mah. Atuh nu rajin mah 11 gilang bara 2 hiji. Betul? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ayeuna mah satosna aya corona. Tambahan ku urang Allahumma ajirni min corona. Ya Allah ya Rob jauhkeun kami tina wabah virus corona. Insya kitu nu urang mapan kana ngadoa ngedul, betul? Ngarasula be ka Allah, nyalahkeun be ka Allah. Gusti, mun cenah awah corona, salaki abdi meureun mobilna geus nambah do. Pan eta gara-gara koron. Usahana jadi kurang maj. Malah nu hiji mah beang. Boro-boro nambah mob. Nu aya ge digade. Allahu akbar. Boro-boro ngadua urang mah kalah nyalahkeun ka Gusti Allah, kalah ngarasula ka Gusti. Padahal mah kambalikeun deui ka Gusti Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, pasrahkeun sadayana ka Gusti. Urang makhluk Allah, corona makhluk, tinggal pasrahkeun ka nu bogana. Teu beda urang papanggih jeung anjing ece. Teu kudu riweuh neangan jeung maledog. Teu kudu riweuh neangan jeung nenggel. Cukup bejakeun ka nu boga
Mang, coba atuh mamang eta anjing mamang, masya Allah ngamadoratkeun kata tangga, aiku teu kunaon cok, oh don tuh ngamadoratkeun, mamang mah teu nyahoeun gara-gara anjing mamang, nyate dicangcang, boro-boro di kandangan tuh, kamari ge ibu-ibu bubar ngaji ke paburisat, ceu Mimin, ceu Asma, ceu Edo, Sarminah, Maimunah, ceu Kokom, ceu Eli, ceu Eti. Komo cerokoya mah kuat nyungsap karena empang batur ku sieun-sieunna digegel ku anjing mamang. Coba atuh mang gaduh anjing teh minimal dicangcang. Begitu tos nguping laporan ti masyarakat dipanggil ku nu bogana. Pan nyamperkeun bener ce? Da dipanggil ku dununganana. Tos aya di payunan dununganana mah boro-boro wani ngegel ngagonggong oge moal wani sabab nuju aya di payunan dununganan. Corona makhluk Allah, urang makhluk Allah, tinggal dipasrahkeun ka Gusti Allah, bejakeun ka nu bogana, saha cenah pikirin nu bogana Allah. Betul? Gitu aja korep. Tekudu riweuh urang bejakeun ya Allah Gusti. Abdi mah geus teu kawawah Gusti, geus teu kawawah. Salaki ngalumuk bae, kawas lamak bas. Usaha henteu, gawe teu meunang, ka dieu ka ditu teu meunang ya Allah Gusti. Geura diangkat ieu panyawat kitu. Pentak ka Allah insya corona. Wabah mendunia. Pergilah, kami tidak suka. Amin. Kalamu doa ucapan adalah Corona menguji manusia supaya meningkatkan takwa. Ieu teh keur nguji urang supaya ningkat katakwaan urang insya tuh cekna cuci tangan, okna olahraga, fitna vitamin, i-na ikhtiar, d-na doa. 19 na jumlah rokaat salat urang sadinten saweng nu ditambahan salat sunnah 2 rokaat, lohor 4, azar 4 tambah 4 8 tambah maghrib 11 tambah isya 15 tambah subuh 17 tambah 2 18 kembali kanu ayeuna nuju diperingati ke urang tabligh akbar, peringatan Isra Mi'raj 1443. Orang Sunda da tulisanan Jamaah Masjid Al-Bayyinah Desa Nanggela Kec Cidahu Kab Bogor Kuningan. Iya kan? Kec titik Cidahu Kab Kuningan. Ahmad Julfikri ZASH Kota Bogor. Teu aya temaan ieu mah nya. Teu aya temaan berarti bebasnya cenah. Bebasnya cakeun copid anu ubarna sol 19 kembali kana nuju diperingati ku urang Isra Mi'raj. Naon cenah Fikri hasilna Isra Mi'raj salat. Pan kawit nama salat nu diparentahkeun ku Allah teh 50 rakaat. Ngan cek Kangjeng Rasul Gusti. Cek Allah teh kunaon Muhammad bukat ngahojon. Laina naon Gusti, ya umat kami mapan araripis kaimananana. Araripis kataatanana,
hutangna. Terus kumaha cek Gusti Allah? Jika moal kadugaun Gusti umat kami mah diparentahkan salat 50 waktu. Wayahna pangnurunkeun, diturunkeun ku Gusti Allah. Menta keneh bae. Turunkeun deui Gusti, diturunkeun deui sampai ka mentok 5 rakaat. Tapi tos 5 rakaat oge eusi masjid mah eta ken pemain lama. Pemain lama, cadangan teu deui keuna asup, jameureun nu eta ge araya keneh. Bener Abah Haji. Masya Allah para jamaah sadayana. Nu mantak ieu salat luar biasa para jamaah sadayana. Dengan salat mengajarkan kita kebersama. Salat mengajarkan kita kedisiplin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Pan ongkoh cinta urang cenah ka Allah, cinta aja ka Gusti Allah. Bapak cinta ka Gusti Allah, harus cinta sabab di antara karakter akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama hubbullah war rasul, anu kadua hubbul al wal ashab, anu katilu hubbul ulama wal muslim. Tingalikeun atuh lamun bener urang cinta maka Gusti Allah. Nu disebutkan hubbullah war rasul, cinta ke Allah jeung ka Kangjeng Rasul. Kumaha cenah Fikri cara ngabuktikeun anak? Di mana dipanggil buru-buru tepangan, buru-buru teangkeun. Urang mah pan dipanggil ku Gusti Allah melalui adzan. Hayya 'alas shalah. Jaba kakarak numis ieu jaba sambeleun kakarak dileog can digerus-gerus acan sayur asem ge kakarak diabrakeun boro-boro geus asak ngakolak ge encan lah aing hajuna mah salat lohor ieu panjang keneh buktina dipanggil ku Allah cuek bae betul kira-kira lamun urang dicuekeun ku salaki urang sakit enggak Bu? Ibu lamun manggil ka suami, pek ku suami dicuekeun sakit enggak? Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Sakit Bu? Nu mantak pantes atuh Allah murka. Pantes Allah murka ka urang. Pantas Allah nurunkan musibah teureun-eureun. Ternyata urangna dipanggil ku Allah, hakikatna syariatna ku muadzin caruek ba. Bener? Sok geura. Ongkoh cenah cinta ka Gusti Allah, tapi nalika dipanggil ku Gusti Allah cara ruek. Malah aya bahasa lah cenah kagok nyatrika 2 setel deui. Betul? Da urang mah salatna diengkeeng leres nu mantak teu kudu ka mana urang neangan jelema nu geus ngadustakeun agama teu kudu ka mana-mana neangan jalmi anu wani ngadustakeun agama ternyata urang-urang ken ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nu ngaengke-engke kana sol. Mantak abdi moal panjang lebar ibu ngabahas Isra Mi'raj endek nanyakeun beka orang dia. Da alhamdulillah rajaban teu eureun-eureun diperingati. Betul apa tidak? Pertanyaan pertama kanggo orang nengaela. Tepi ka mana Kangjeng Rasul Isra Mi'raj? Tepi ka mana, Jo? Hah? Hilah apa doi? Tepi ka langit ka-7 cenah Fikri, tepi ka Sidratul Muntaha cenah Fikri. Bener teh jawabanana? Bener ngan kurang tepat. Sabab lamun dijawab ku urang Kangjeng Rasul Isra Mi'raj tepi ka Sidratul Muntaha bakal timbul deui pertanyaan. Naon pertanyaanana? Iraha atuh saenggeusna
Kangjeng Rasul nepi ka Sidratul Muntaha papendakna sareng Allah. Kumaha tuh cenah Fikri jawabanana supaya teu nimbulkeun deui pertanyaan? Jawab ku urang, Kangjeng Rasul Isra Mi'raj tepi ka Allah. Nu bener cenah Fikri, atuh kan tenan. Sabab nu ngaberangkatkeun Allah, anu ngundangna Allah, anu marentahkeunana Allah. Mangkana Isra jeung Mi'rajna tepi ka Allah. Teu beda jeung si Fikri, diulem ku orang nangela, diparentahkeun ku orang nangela, diisrokeun ku orang nangela leumpang Pak. Ngan begitu di perjalanan tol, trouble, mesin mogok. Akhirna Mi'raj ditaekeun kana mobil derek. Kamana cenah Fikri nepina? Ka kampung Nangel. Sabab nu manggilna ge orang Nangel, nu ngundangna orang Nangel. Lamun abdi nepina ka Kertawinangun salah sambung. Betul? Kangjeng Rasul ge Isra Mi'raj tepi ka Allah. Sabab anu ngaberangkatkeunana Allah. Pertanyaan kedua, iraha orang Nanggela endek Mi'raj tepi ka Allah. Iraha ce? Hah? Iya tuh itu mah kumaha ce maksudna rek enjing pagi-pagi boleh, rek rada siangan oge mangga. Cenah Fikri sok rada aya hujan ngadadak atuh rada sorean urang meh rada tiis. Iraha atuh cenah Fikri ulah sok ngacapruk ceramah teh anu real we. Justru ieu nu real. Da kudu jero teuing da bisi ti kalakap. Nu kahartos we. Iraha urang rek Mi'raj tepi ka Allah. Ih atuh pan ai Kangjeng Rasul mah cenah Fikri bisa Mi'raj tepi ka Allah teh disadiakeun kendaraan nu disebutkeun buruk. Ai urang rek naik naon? Rek naik motor Mio. Ulah boroning ka Sidratul Muntaha ka langit ka hiji ge moal tepi-tepi sabab teu bisa hiber. Betul. Ulah sok ngacapruk Fikri ai ceramah teh sagala Mi'raj ka Gusti Allah. Emang urang disadiakeun kendaraanana ku Allah? Disadiakeun. Naon cenah Fikri kendaraanana keur urang? Salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orangmu. Pertanyaan katilu yang orang Nanggela sok salat tara. Ai orang dia salatna dur cong apa cong dur? Ai kitu naon cenah Fikri salat dur cong? Ai salat dur cong mah bagus. Dur bedug lohor cong langsung so. Berarti salatnya di masjid awal waktu berjamaah. Kan kitu meureun. Emut kana almarhum Mama Saifuddin Zuhri Haur Kuning Tasikmalaya nyariosna jang. Netepan mah di masjid awal waktu berjamaah. Leres? Eta salat dur cong. Ai urang salatna salat cong dur. Cong salat lohor dur bedug asar. Jadi ieu mu kena kakarak ditilepan, kakarak sok disimpen deui Pak. Kolongkong be adat Allahu Akbar Allahu Akbar. Eueuh asa tereh amatnya ayeuna mah. Atuh lain tere euceus salat asar, salat lohorna jam 3. Betul? Tadi engke urang mah salatna leres. Betul? Tanu mantak kudu bener-bener ai cinta maka Allah nalika dipanggil ku Allah gancang panggihan ku urang. Kumaha cara manggihanana? Laksanakeun salat. Insya hubbullah war rasul, cinta ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul. Ainu kadua naon? Hubbul alwal ashab. Cinta ka keluarga Rasul jeung ka para sahabat Rasul. Itulah karakter dan cirinya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hubbullah war Rasul, cinta ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul. Hubbul alwal ashab, cinta ka keluarga Rasul jeung ka para sahabat Rasul. Ece cinta ka sahabat Rasul, cinta ka keluarga Rasul. Cek cinta ke keluarga Rasul
Haju kenal ke keluarga Rasul. Oh, ai ditanya cinta apa henteu cinta. Kenal henteu henteu. Kumaha cinta na atuh henteu kenal mah. Wauh ka keluarga Rasul aja. Beneran? Sok urang wauhkeun. Rohatil asyar tasdu fi layalil wa barikun nuri abdu mimma ali ahmadi Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh penuh. Hafal? Si Ece juga na hafalnya. Ece hafal? Kan ce terkedah kadi abdi nu kadinya. Rohatil filayalil maulid. Nu mana di tadi teh? Oh iya nya. Wa barikun mimma ani sa Abdullah Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah. Si Oco iya mun nu hafaleun mah nya. Atuh Oco deui kunaon ujug-ujug ngaco. Oh. Sok, sok teteh sok. Abdullah. Ulangi mang. Sok atuh ulah cecengiran atuh. Siap. Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib Abu Talib. Karena cecengiran. Jadi siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Iya mah teu balik aing ditanya, "Yo, aing teh mau hadiah, rek dibere hadiah." Oh, cenah kalah kitu. Aing geus ngadenge hadiah. Oh. Bodo amat balik deui cenah. Teu kaci eta mah geus hulapit. Hulapit hulacak Neng. Neng hafalnya. Ih, ngono hontem beki kieuan. Da moal ngegel ieu tuh Neng. Sok saha nu hafal? Bapak hafal? Kapal dia Pak. Abdullah Aminah punya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istrinya Fatimah putrinya tak semua bernasab ya dari Quraisy. cik Nama bapakna Nabi Muhammad saha? Abdullah mana Pak? Atuh ulah main Abdullah lain bisi Abdullah tetangga urang ya urusanana. Sayyid 50.000. Sok ye barukna lalagaan meureun. Mantakannya ulah cuma ditarik ditanya kalah peperengesan. Sok aya deui nu hafal? Abdullah nama
Aminah. Neng hafalnya? Neng hafal? Nu mana? Ojo. Atuh ojo we ulah teu kudu nitah ka anak. Ojo na we. Abdullah. Aya mic hiji deui. Wireless. Teu aya. Abdullah. Iya ai babarangan mah barisaun, ai sorangan-sorangan teu barisa. Isin juga nanya. Ece, siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Siapa bu? Keun atuh nu. Aya. Sok ibu. Oh, nam. Ibu, siapa nami ayahnya Nabi Muhammad? Sayyid Abdullah. Sayyid? Abdullah. Nama ibunya? Siti Aminah. Nama kakeknya? Abdul Muthalib. Nama pamannya? Mamangna. Abu Muthalib. Abu Thalib. Abu naonnya? Si Ojo makalah sorry. Abdullah nama sok emutkeun. Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Jadi nama kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Nama pamannya? Abdul Thalib. Abu Thalib. Thalib. 50.000. Alhamdulillah. Aya deui. Sok, ece nutun belah ditu. Hapunten Abah, hapunten. Nya da ulah ngaku cinta be tapi teu kenal leres. Sok kedah kenal. 2 bulan di kandungan wafat ayah, tahun gajah di iya makalah suring tunjuk. Sok apa iya murang kali santri apal? Hafal masa ini anak hadroh kayaknya ya. Masa enggak apal? 2 bulan Di kandungan wafat ayahan, danya tahun gajah dilahirkan yatim dengan. kakeknya. Jadi usia berapa Nabi Muhammad dikandungkeun ku ayahna? 2 bulan. 2 bulan naon? Dikandung. Lahirnya Nabi Muhammad tahun di kota hari Senin. Mangga terus 2 bulan. Ya si Oce nu narangtung ya, awas ya nu narangtung ya. Ya paburisat tarariu kedeui. Ini alabatan ningali kunti Oce mah. 2 bulan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun wafat ibu. Neng mau jawab mau? Kadia kapayun siap. Ya tuhnya asa ieu deui selembar deui ya. Manya kudu kabawa deui ka Bogor era atunya abahnya. Abdi ge era ku panitia mah semangat sarodaqoh kanggo Isra Mi'raj piraku abdi ka dieu nangkeun doang. Abdi ge rek sodaqoh atuh ka Ucu. So Neng sok kapayun. Kadaya kagigireun panggung. Sini Neng. Lila atuh dah. Tos.
Nu kadua hubul alwal ashab, cinta ka keluarga Rasul sareng ka para sahabat anu katilu hubbul ulama wal muslimin, cinta ka ulama jeung ka umat insya Allahumma sholli ala Muhammadin wa afiyatil wa nuril absari wa diya wa ala wa sahbihi. Amin ya Allah ya Rabbal. Salat Sabab hasil daripada Isra Mi'raj adalah aya sejarah, aya nabi anu tiasa nyarios sareng hewan. Nabi naon namina? Nabi Nabi naon neng? Nabi Sulaiman. Iya Nabi Sulaiman papendak sarang hayam, nanya ke hayam. Cek Nabi Sulaiman, hayam, kok aimane ikhlas ridho lillahi ta'ala diciptakan ku Allah jadi hayam, kok bener anjen ikhlas, kok naon anjen buktina ikhlas ridho diciptakan ku Allah jadi hayam, kok ternyata ya hayam ngajawab pertanyaan Nabi Sulaiman. Apa jawaban seekor ayam? Wahai nabiku tercinta, kuring ikhlas ridho lillahi ta'ala diciptakan ku Allah jadi hayam daripada kuring diciptakan ku Allah jadi anjing. Kadenge ku anjing gigireun hayam. Anjing ngadat ke hayam. Naon si hayam mau ngaran aing cek anjing. Maneh nu ditanya uing nu dibawa-bawa. Akhirnya ieu anjing katingali ku Nabi Sulaiman. Anjing. Pop. Ai maneh ikhlas ridho lillahi ta'ala diciptakan ku Allah jadi anjing. Pop 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 pop. Ai horeng nu ditanya anjing kapencet. Ternyata anjing ge ngajawab pertanyaan Nabi Sulaiman. Apa jawaban seekor anjing? Wahai nabiku tercinta, kuring ikhlas ridho lillahi ta'ala diciptakan ku Allah jadi seekor anjing daripada kuring diciptakan ku Allah jadi seekor babi. Kadenge deh ku babi. Ieu babi ngambek ka anjing. Naon si anjing mah ngaran anjing. Atuh ulah kitu si anjing. Sama kitu geuning ulina anjing. Aya anak urang nu ngomong sakedong anjing aya? Tah eta biasana ngabaturna jeung eta. Makanya ulah sok unjang anjing, kodong-kodong anjing, anjing, ay ulin pan eta tina sejarah babi ge ngambek ka anjing. Akhirna babi katingali ku Nabi Sulaiman. Ditanya babi ge, babi ai maneh ikhlas ridho lillahi ta'ala ku Allah diciptakan jadi seekor babi. Naon buktina? Ternyata babi ge ngajawab pertanyaan Nabi Sulaiman. Apa jawaban seekor babi? Wahai nabiku tercinta, abdi ikhlas ridho lillahi ta'ala diciptakan ku Allah jadi seekor babi daripada abdi diciptakan ku Allah jadi jelema nu tara daek salat subhan keung euceul nu mantak Salat mengajarkan kita beberapa pelajaran yang bermanfaat untuk kehidupan. Di antaranya salat ngajarkeun urang kebersama, nu mantak berjamaah. Ai berjamaah teh babarengan, betul? Ih cenah pikir ulah sok ngacapruk deui cenah pan ai berjamaah mah meureun tugas bapak-bapak, kewajiban bapak-bapak. Manya ibu-ibu berjamaah, ibu-ibu ge berjamaah. Di mana tempatnya? Bapak-bapak mah di masjid, ibu-ibu mah di rumah.
Jeung saha atuh cenah Fikri ibu-ibu berjamaahna? Jeung hate ibu. Jeung pikiran ibu. Da urang mah biasana salat teu bisa berjamaah. Ai awak yang hareup ngiblat, panangan diangkat seraya takbiratul ihram. Allahu akbar. Asa tadi balanja aya pulanganana. Ieu pulangan balanja ka mana nya? Apakah kantongan kana kantong calana? Allahu akbar. Tapi rasaan tadi balanja teu make calana nu aya kantongan. Apakah selapkeun dina plastik balanjaannya? Sami Allahu liman hamidah. Kabeneran. Ieu getek-getek nama di dieu tapi na ieu. Atuh lain di kantongan ieu pulangan balanja lep itu kos emak-emak. Urang mah ulah boroning berjamaah jeung batur jeung diri sorangan can bisa berjamaah. Awak salat hate malau, awak salat pikiran di pasar, awak salat pikiran kana Bang Emok. Nepi ka dieu Bang Emok? Aya. Masya Allah. Ai kitu cenah Fikri kunaon disebut Bang Emok? Pan ai Bang eta mah di mana kukumpulan tara marawa bangku. Araremok di imah warga Abah Haji. Araremok kana dieu yo. Araremok di imah masyarakat. Bari nungguan nu hiji can datang. Dalam mun teu datang hiji ge pan moal jadi cair. Kudu komplit bae nya cenah. Begitu geus datang gogorowokan parang saabdi gogorowokan keur jalalikir. Parang saabdi gogorowokan keur maraca sholawat horeng keur berjanji. Janjina sabah akan bayar tepat waktu. Mun teu boga duit moal nyumput. Ya. Aya bapak pamajikan nu miluan kikituan aya jual. Lamun abdi gablek pamajikan model kitu nya goreng rupanya goreng akhlak ibadah teu daek ngaji teu beuki ka salaki wani ngalawan jeung tetangga teu daek akur kami toha pelit beukina ngahutang mending dijual. Ieu kadang-kadang pan salaki mah teu nyahonya main dicokot BKTP na der di fotokopi pengajuan pan manehna urang dauh cair mah pan teu nyaho-nyaho angger beh dauh angsuran mah kasalaki salaki ken mending dijual Pak bila perlu tuker tambah. Masya Allah hadirin kaum muslimin jamaah muslimat rahimakumullah. Numantak mudah-mudahan ku ayana peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammadin urang sadaya sing ditambihan ka istiqomahan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Salat mengajarkan kebersamaan nu mantak kudu berjamaah. Betul? Betul. Pan aiku berjamaah mah ibu acara nu sakieu meriahna asa ku gampang. Ku sabab gotong roy. Benar. Coba lamun saurang sorangan nu mantak hirup mah kudu kawas panangan ece tingali panangan kanan jeung panangan kiri saling mendukung saling memban. Lamun cek anak santri mah musyarakatu fil fa'li li ajlihi rerejeungan tina hiji pagawean karena arah-arah hiji pagawean sehingga nu berat jadi ham anu sulit jadi mudah. Betul? Leres? Tingali panangan begitu panangan kanan berat ngangkat ember anu sakitu beratna teu kaduga tanpa diundang panangan kiri datang membantu. Betul? Apa nyuekeun panangan kiri? Anu tadina berat jadi hampang da digotong ku dua. Betul ce? Panangan kanan digegel reungit teu ngantepkeun panangan kiri tanpa diundang datang. Leres bu? Coba lamun tangan kiri ngantepkeun cek panangan kiri itu si DL garuk sendiri
Coba kita ngagaro sorangan pan meureun. Itulah kebersamaan. Tingali panangan kanan jeung panangan kiri. Apa aya panangan kiri jeung panangan kanan para rasea? Teu aya, sanajan berbeda status dan berbeda pangkat. Nu kanan mah tugasna nyomotan kejo, nyomot rendang, nyomot semur. Betul? Ainu kiri? Tugasna cleaning service, kubal kobel. Diharap kubal kobel, datang ke tukang kubal kobel. Apa sirik panangan kiri kanu kanan? Cek panangan kiri kanan, maneh mah ulah pipilueun kajen teuing ieu mah tugas abdi. Sabab paur beres anjeun miluan babersih, anjeun ngahuap. Bisi aya nu nyangsang dina kuku. Betul? Cek nu kanan sami tenang kiri sanajan tugas anjeun bararau, tugas anjeun kalalotor, tenang abdi bakal meserkeun cincin jeung anjeun. Abdi nu meser cicinna, abdi anu masihkeun artos ka tukang cincinna, abdi nu nyandak cincinna, abdi nu makekeunana tapi nu nganggo nama anjeun. Betul? Bisi kurang abdi meser jam tangan, abdi nu ngasongkeun artosna ka tukang jam tangan, abdi nu nyandak jam tanganna, abdi nu nganggokeun jam tanganna tapi nu nganggo nama anjeun. Alalakur. Betul? Komo datang lebaran mah antara kanan sareng kiri teh amprok, nu kanan datang anu kiri datang seraya berkata minal aidina wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nu mantak hirup mah ulah kawas ceuli ceuli masa umur tara amprok atuh hayu mending kawas panangan hirup mah yang kuat rasa sosialnya. Betul apa tidak? Para jamaah sadayana panangan kanan atel, nu kiri mantuan. Panangan kiri atel, nu kanan mantuan. Tara suling antepkeun emangna urang. Urang mata tangga teu nyangu ngantepkeun. Betul? Tatangga teu gaduh beas diantep, malah senang lamun ningali tatangga susah. Betul? Tingali atuh panangan cek kompak. Nu mantak hirup bertetangga mah ulah kawas cepil, cepil masa umur kajen teuing lebaran ge. Atuh tara silaturahmi di darinya beta mah. Kajen teuing panangan geus ungklek-ungklekan oge minal aidin. Ceuli atuh di darinya. Sekalipun ceuli sedang bersedih, menik kuat keluar caina da ceurik. Atuh nu kiri mah hare-hare. Apa nu kiri mantuan mangelapkeun henteu, nu datang panangan bararau. Benar. Salat mengajarkan kita kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu ngahiji. Emut wasiat almarhum almaghfurlah Mama Khair Apandi Manonjaya Tasikmalaya. Jang sing emut Allah matenyeun hiji tapi Allah nita ngahiji. Bersatu kita teguh, bercerai. Atuh sing ece sing bentes euy ieu mah nembalan bari ditutup. Bersatu nu mantak sebarkeun cinta insya laskar cinta, sebarkanlah benih-benih cinta karena cinta adalah hakikat cinta teti Allah. Nu mantak cintai semua karena cintai aku karena Allah, cintai kasihi aku karena Allah, miliki aku karena lamun sadayana tos karena Allah, insya Allah sadayana dikembalikan ka Gusti. Insya
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bu, cinta ka Kangjeng Rasul, cinta ka Kangjeng Rasul, insya siap ngabuktikeun cinta na siap ya. Insya Allah Ipan insya Allah orang Indonesia mah 91% henteu. Cek urang, mang, diaturan linggihnya di bumi bade salamatan. Wih, siap insya Allah. Tapi kabubar, datang. Siap ngabuktikeun cinta anak ka Kangjeng Rasul siap. Naon cenah pikir cara ngabuktikeun anak? Cintai anak-anak yatim. Ai kitu naon urusan anak cenah pikri anak yatim jeung Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul saha jalma anu cinta ka anak yatim bakal dicintai ku kami cek Kangjeng Rasul. Kenapa demikian? Karena Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga anak yatim. Aya sabaraha di lingkungan Masjid Al-Bayyinah Murang Kalih Yatim. Aya sabaraha ce? Pak RT, mana Pak RT? Aya sabaraha Murang Kalih Yatim di dia? Aya nu 11, aya nu 12. Aya sabaraha? Si Ucu mah parah tuh kalah 25 cenah. Cek si bapana 11, cek mana ini 25. Nu leres aya sabaraha di dia Murang Kalih Yatim? Panitia aya 25. Hah? Nambah deui 27 cenah Bapak. 25-nya aya 25 anak. Abdi gaduh artos 100.000, kira-kira dibagi 25 cekap moal. Tah ieu jawaban ieu anu diantos ku abdi. Cek si ibu moal cekap. Lamun hayang cekap kudu kumaha? Tambahan deui. Cocok. Berhubung abdi tos ngaluarkeun di mamana ge nu nambahan nu can ngaluar. Berarti ece. Siap nambahan siap. Lamun bener cinta ka baginda Rasul, buktikeun wengi ayeuna kacintaanana ka Murang Kalih Yatim untuk memperhatikan kehidupannya dan biaya untuk sekolah juga belajarnya. Insya tambihan artos abdi 100.000, abdi mung gaduh artos 100.000 kanggo Murang Kalih Yatim anu 25. Lamun dibagi 25 sakedik ewang. Betul Umah pamit telepat bebeb ka dieu tadi ya. Hah? Ada bawain dompet sini Aa panitia pangnyandakeun ka Umi. Anu siap ngabuktikeun kacintaana ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaduh artos 2.000 ibu. Bu, gaduh artos 2.000. 5.000 gaduh. Kira-kira Murang Kalih orang di pasian artos jajan 2.000 sadinten sawengi kersaun teu. Berarti artos 2.000 tidak ada harganya bagi anak kita, betul. Tapi lamun anu 2.000, 5.000, 10.000, bahkan 50.000 dijajabkeun ka panggung, simpen di payunan panggung, hijikeun sareng nu abdi kanggo Murang Kalih Yatim akan sangat bermanfaat. Insya mangga kapayunkeun tambihan nu abdi lamun bener cinta ka baginda Rasul. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Yatim piatu
Besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Hatur nuhun Pak Lurah. Amin. Allahumma amin. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. La 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 la. Sungguh engkau manusia yang tiada beriman apabila mereka engkau sia-siakan. La 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 la, hatur nuhun. La 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 la. Yatim piatu malang nasib. Hatur nuhun Pak Guru. Hatur nuhun ka panitia, ketua panitia, sekretaris sareng bendahara diantos di atas panggung kanggo ngarapihkeun artos anu diperuntukkan murang kalih yatim urang sadaya. Mangga. Yatim piatu. Naik. Ada lagi panitia dibantos? Alhamdulillah. Kembali ke laptop. Enggak Bapak. Ada parigeos eta na bisi nyelap di dinya. Lumayan kok nyeng oge. Ih atuh, hatur lumayan. 5.000 oge dikempelkeun aya 100 urang mah. Betul Bu? Kalau bukan kita yang memperhatikan anak yatim, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Leres je? Pan cenah pikri meniku kitu amat merhatikan anak yatim teh. Bu, kadang-kadang ayeuna ieu murang kalih yatim anak batur. Besok pagi atau besok sore bahkan lusa anak abdi anu bakal jadi anak yatim. Sabab abdi tetangtu jeung teu aya nu terang kana yuswana. Betul? Nu mantak ulah sok cuek ka anak ya. Insya sabar artos kenging apa? Oh teu acan. Berarti alhamdulillah kembali ke lab salat. Sodna sidkul qauli lamna layyinul qalbi takna tarkul ma'asi. Cek saha eta pikri cek ulama mutanabbi anu bener-bener nyunah kana pasunnahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layyinul qalbi leuleus hatena takna salat sodna sidkul qauli lamna layyinul qalbi takna tarkul ma'asi. Sidkul qauli bener ucapanana, lamna layyinul qalbi lembut hatena, takna tarkul ma'asi bakal ngajauhan kana pi maksiat. Ulah boroning maksiat pina baege tos dijauhan lamun urang tos tiasa sempurna salatna. Emang kudu kumaha cenah pikri salat teh? Do mantak ulah liren diajar, ulah berhenti belajar. Pan urang mah ngalaksanakeun salat kakarak bisa salat dohir wungkul. Ai kitu cenah pikri salat aya sabaraha? Aya dua. Aya salat dohir, aya salat batin. Salat hakikat. Ai salat dohir nu mana? Nu aya waktuan, zuhur, asar, maghrib, isya. Ai salat batin, salat hakikat nu kumaha? Anu disebatkeun salat thoriq.
Aya waktuan pikri teu aya. Di mana tempatna salat thariqah? Dina hat. Saha nu marentahkeunana? Allah dina Al-Qur'an. Naon cenah pikri cek Allah dina Al-Qur'an? Aqimis sholata lidzikri, adegeun salat keur zikir ka Gusti. Di mana cenah tempatna zikir? Hate. Ai hate di mana tempatna? 2 jari handapeun susu belah kiri. Mantak lamun keur tenang ku urang dicabak karasa detak jantung teh. Naon eta ce? Mik ditakol. Bisi anu ngajawab hate. Sajauh-jauh mik ditabuh pajar hate. Ngan suarana menyerupai suara detak jantung. Ti dieu tah. 2 jari hanapeun susu belah kiri. Sok. Oh cuma engke mun rek dijajal di bumi masing-masing. Banyak misi begitu. Pan ieu mah encan. Maklum aya tos incuan mah pan. Ye di dia nu mantak ahli zikir mah Masya Allah. Beres zikir di masjid datang ka sawah maculna barizi, babadna barizi, subha tadi qad aflaha ma tazakka wa dzakaros marabbi jalma nu rajin zikir ka Gusti. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati kita akan tenang. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Diragapkeun, diperhatoskeun urang sami-sami zikir ka Allah, urang sami-sami nyuhunkeun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu nuju teu dararamang, mudah-mudahan sing enggal diangkat panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala. Anu nuju arusaha, mudah-mudahan arusahana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos teu aya sepuh-sepuh urang sadaya, mudah-mudahan sing dijarantenkeun ahli surga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak urang sami-sami ngadua nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala kalayan syariatna ku awasan zikir urang, mudah-mudahan sing ngajantenkeun pelebur dosa, sing ngajantenkeun panolak bala, sing ngajantenkeun ditampina ibadah urang ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Regepkeun perhatoskeun urang sami-sami yang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tulki fiha ar-ru'ba wal khaufa wal haibata fi qulubil kafirin wal qaumil musyrikin waz zalimin wal mu'tadin wal fasik wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ilahi anta maksudi wa ridhakal matlubi antaqdiya hajati antaqdiya hajatina antaqdiya hajatina antaqdiya hajatina. Ya Allah ya Rabb, malam ini kami duduk bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, malam ini kami duduk bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Kami serahkan jiwa dan raga kami yang penuh dengan dosa ya Allah. Dosa kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kami sadar kami bukan anak yang soleh ya Allah. Belum sempat kami memberikan yang terbaik untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa kami ya Allah. Kami sadar kami bukan anak yang soleh ya Allah. Tapi kami minta ya Allah ya Rabb, kami mohon berikan kesempatan untuk kami membahagiakan orang tua kami ya Allah. Tidak banyak keinginan orang tua kami ya Allah. Beliau pernah bilang ya Allah, abi mah mamah mah hoyong tesa memeh akhir hayat biasa ziarah ke tanah suci Mekah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikan kami anak yang mampu untuk membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, mereka lah malaikat yang tak bersayap ya Allah. Mereka yang ikhlas merawat kami semasa kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, andaikan Engkau akan mencabut nyawa mereka ya Allah, cabut nyawa mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Istajib doana ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, untuk kami orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh orang tua kami ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami kepada orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Ya Allah
Allah ya Rabb, untuk orang tua kami yang masih ada, panjangkan usianya ya Rabb, berkahkan usianya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, hanya kepadamu lah kami memohon ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta ya Allah. Kuatkan akidah kami di masa akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kuatkan kami iman dan takwa kami ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta ya Allah. Istajib doana ya Rabb. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa orang sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Kenging sabaraha? Mohon. Kenging artos hasil urang ngempelkeun tadi dadakan kanggo murang kalih yatim urang sadaya jumlah sebesar 3.100.000 lebih 11.000 dasanaos lebih ge nya sanaos bari lebihna 500 perak abdi nitip ulah nempel kanana naon mutlak kanggo murang kalih yatim sanajan ditempelkeun anu 500 perak ka masjid teu kenging sabab sanes hak masjid itu anak yatim kengingna 3.111 13 ya apa 11 3.111.000 alhamdulillah tadi naros kanggo murang kalih yatim di mana cenah atuh di dieu da murang kalih yatim di pondok pesantren abdi mah tanggal waler abdi alhamdulillah doakeun Abah Haji murang kalih yatim teh nembe aya 8 jalmi di pondok mudah-mudahan sadayana sing dijarantenkeun murang kalih anu soleh turus solihah amin ya Allah ya Rabbal abdi masrahkeun nitipkeun titipan ti palawargi sareng abdi panginten tuh babarengan nitipkeun mercantenkeun pangadugikeun kanu hakna ka murang kalih yatim sareng yatim piatu bukan piatu ya yatim piatu kumargi upami piatu dikantunkeun ku ibu nah haju bapana kawin deui berarti aya ganti ibu nah sabab anu mangusahakeun atawa mencari nafkah nama aya
Sakumaha cenah Fikri ukuran murang kali yatim cek ilmu fikih tininiti mulai baleg leungit status ka anak yatimanana tapi lamun ningali ukuran Al-Qur'an selama si anak yatim masih masa pendidikan bahkan sampai kuliah nuju pendidikan keneh itu wajib dan kewajiban kita untuk memperhatikan biayanya insya nyangakeun hapunten sakitu eta mah tergantung panitia bade dibagi ayeuna mangga bade dibagi tuh nyelap aya 2000 3.113.000 rupiah atur nuhun mangga nyangakeun mudah-mudahan sing manfaat kanggo urang kalih yatim di lingkungan Masjid Al-Bayyinah. Pami bade ayeuna mangga bade enjing oge mangga teknis pembagiannya masrahkeun ka panitia sareng pengurus lingkungan setempat. Cukup sekian. Bade nyarios mangga. Oh soalna tos nyepeng mik cek abdi apa bade nyarios. Hatur nuhun hapunten anu kasuhun Abah Haji, Wah Haji, Mah Haji. Hapunten jisim pribados tebih-tebih dongkap ti Bogor ka dieu sanes bade ngaguruan orang dieu kantenan orang di matos paralinter ngaosna intina abdi sejak silaturahmi nyanggakeun mudah-mudahan silaturahmi abdi ngajantenkeun cukang lantaran tambihna kabarokahan urang amin ya Allah ya rabbal alamin unzur ma qila wala tanzur man qala hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wala quwata illa billahil alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatosan ka bapak-bapak ibu sadayana kumargi ieu aya kanggo santunan anak yatim insyaallah mungkin ke enjing di ieu nya pami ayeuna mah rada keder ngadatananya. Saya artos kurang lebih kengingna 3.113.000 kurang lebihnya bilih salah sim kuring ieu na da kumargi dadakan duitna ribuan ongkohnya. Jadi insyaallah engke enjing mungkin didata sadayana urang nanggela ieu sabab hak kanggo anak yatim. Manawi sakitu pengumuman ti sim kuring insyaallah kebade didugikeun ka sadaya anak yatim. Hatur nuhun. Perhatosan kapas sadaya para panitia sepanten tiasa naik ke panggung ka Bapak Kabag mangga urang foto bersama kanggo kenang-kenangan. Komandan, ayo komandan. Sebelah mana cukup? Sebelah sini boleh komandan? Siap. Ya di bawah boleh dipayun. Jongkok lah gitu. Diuk we diuk deh. Jongkok. Mangga biasa. Pas grup bola kayak gini.